Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa subscriber Ki Sunda anu satia satuhu manco. Dina dangat ayeuna urang medara deui Carbon tina majalah Mangle tahun 1858 nomor 4. Judul anu baris kapidangkeun nyaeta Aya Berkah Mitoha. Ye di naon ieu teh pangintenya subjudulna teh pangalaman dulacis ieu teh. Duka kalebat Carpon duka naon eta teh aya pangarangna pamirsa. Ieu pangintenya dulacis teh duka nami ieu panginten ieu teh nami alias ieu sigana anu nganggitna teh. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Tekatulah ge ku mitoha geus pirang-pirang uyuhan daru masa ari boga dosa mah eta taeun naon teh sok nyebut sakadang mitoha ari keur guguyon kadengieun mah ku anak mitoha nu purah meakeun duit gaji teh weuh janji dipolototan mangkaning manehna mah kaindung kuring teh pohara hormat tilawatna duka dumeh pameuli ikatan dinas ka kuring duka dumeh karasaeun kanyaah indung kuring ka manehna. Kuring pribadi ngingetkeun masa kerja manehna geus lawas ti keur bener nepi ka beye ka pamajikan teh pohara nyaahna bawaning ku nyaah sakapeung sok paur sieun dipenta deui ku sakadang bit ku mitoha. Tah kacaritakeun hiji mangsa bada lebaran kuring saanak bojo ti lembur ngahaja ngadeuheusan ka mitoha ngingetkeun yen jaba ti mitoha teh aya dahuan aya adi beuteung hawuk-hawuk ge jeung kuring pribadi boga lanceuk atuh babawaan keur kikirim teh mani sababaraha wadah di antarana oleh-oleh anu spesifik ayana ngan di lembur kuring bae nyaeta sate bandeng, gula kawung, emping tangkil jeung lempog alias dodol kadu. Ieu ditataan soteh lain hayang katangar tapi dumeh dina ieu lalakon oleh-oleh eta pisan nu jadi bukur catur teh. Sate bandang lain bandang dipanggang tuluy dibungbuan kacang tapi ieu mah dimasak nurutkeun kasenian cucuk jeung dagingna dikaluarkeun kalawan teu ngaruksak kulit katut sisit. Sanggeus dikaluarkeun tuluy cucukna dipiceunan kari dagingna digalei jeung sambara geus galo diasupkeun deui kana urung bandeng kulitna teh nepi ka peungkeur kakara diganggang lain dipanggang tah ieu ngaganggangna geus kasenian deui bae bandang teh henteu kaci tutung meus-meus acan tapi asakna kudu rata di luar di jero. Kajadianana lauk teh cara roti lamun dikeureut teh teu cucukan teu tulangan. Gula kawungna bangsa super quality lahangna asak tinggur cukup raru meunang ngaguis ambu oneng. Empingna nu disebut pek-prek 5 teh mani segede-gede pisin lempogna tina kadu warung gunung nu disebut sitaeun menak teh. Dijenangna ge dina kancah pusaka ti Uyut Kalipah seuneuna areng Kosambi. Pendekna mah istimewa weh oleh-oleh teh. Acan ngitung cau kepok seseuhangan dikiripik asin jeung daging hayam digoreng susu. Mencitna ge menit 3 hayam meunang ngahaja ngungkung ti bulan Rajab keneh. Eta babawaan kabeh diabuskeun kana hiji catut nu gura tengahna sapang jegangan kolot. Ari nu disebut catut teh wadah arek siga oblong ngan gede. Dijieuna tina daun kalapa dianyam cara kisa atawa borongkos nangka. Jabati catut bandang aya deui 2 catut anu henteu kurang gedena eusina rupa-rupa bangsaning bubuahan jeung bebetian hasil kebon. Ditambah ku koper pakaian manisa dua-dua maklum atuh indit-inditan teh bangkareak bebenjir teh nu diais nu ditungtun jaba nu digiring. Dina pelebah dieu duka saha nu salah naha kuring naha pamajikan ngan anu sidik bae unggal budak anu disangka bakal bungsuna bet adian deui mangkaning nyangka bungsu teh geus genap kali. Kumaha riweuh paciweuhna rarudetna indit-inditan serupa kitu ku sararea geus tangtu kamaklum ari peta ngan kaduga kana kareta api kelas 3 kitu ge bari ngalibur
Kak Mas Niktor. Budak leuwih ti 3 tahun diakukeun kakara 2 tahun setengah. Nuges kelas 1 SMP disebutkeun kakara 8 tahun 10 bulan. Kabeneran budak teh nu eta mah rada kuntet. Mangkaning harita teh anyar tas lebaran jelema rea keneh anu nyanyabaan kareta api teu aya nu lalowong. Nepi ka stasiun anu dijugjug jelema sakareta api oyag kabeh wantuning anu tarurun di dinya teh leuwih ti setengahna anu tarumpak. Mangkaning eureuna teh ngan 5 menit kareta rek maju deui atuh gandengna jeung riceuna geus lain caritakeun. Hadena tadi di jalan keneh barudak jeung indungna geus diatur, indungna ngayusi bungsu bari ngajingjing tas plastik eusi pakean orok. Kuring nungtun anu sasapihan bari ngajingjing koper leutik dituturkeun ku lanceukna. Sina nyekelan kana klin ka meja. Nu di SMP teh ngawaskeun kuli anu mawa koper gede jeung catut kuli-kuli anu duaan deui da 3 perluna make kuli teh. Sina naluturkeun anu mawa koper gede. Unggal budak sabawana sakur anu sakira kaduga. Cek teori mah asa beres aturan dulacis teh dina rencana mah. Tapi nya eta teh atuh rencana anu henteu make latihan jeung teu make eksperimen teh sok jadi teori ngebul jiga haseup bako sebul cara pamimpin gedebul. Buktina ari reg kareta ari reog jalma-jalma paheula-heula moro panto barudak nu laleutik sawan gerbeg satilu-tilu ngadadak careurik. Mak-makan bapak-bapakan nambahan senewan. Beki pahibut dumeh nu turun jeung nu unggah pasendak-sendak mang agen polisi anu milu ngaturun unggah geus teu didarenge kalah ka pada ngadupakan estuning mata karunya jelema sabener-bener ngajalankeun kewajiban ngan meunang peuyeus sorak bae jaba sapatuna meunang nyemir salin rupa siga aki-aki tas dikecemplung kana kolomberan balas katincakan. Ari dulacis anak bojo kawasna bae aya berkah sakad dit mitoha najan bari seseleke seselendap akhirna bisa oge tarurun katut babawaan. Kitu ge bane bae jelema anu ngahalangan sirikna teu ditenggaran ku kuli anu mawa koper. Dina kaayaan sarupa kitu kawasna masing raja koang-koang anu gagah oge geus moal henteu nyerah tumarima kana kaayaan. Cindekna sagala teori jeung rencana jadi ajur paburantak leuwihna teh kameja soeh sabelah dipake muntang ku lanceuk si pangais bungsu. Sakitu teh dibantuan ku mang polisi nu satuhu teh bari dikonvoy ku mang kuli anu ngajingjing koper. Di buruan stasiun, nah itu dia para penumpang daek teu daek lamun hayang meunang beca atawa delman kudu wayahna daek dipencit ku tarif mangkusir jeung bung penyodok. Da sewaan teh ngapung cara Sputnik Rusia. Atuh eta teh bari parebut sasatna dilelang. Ari nu boga tutumpakan babangunan teh wani mayar sakitu ditarik henteu mah boleh dayung sampan. Atuh dulacis tara-tara ge kapaksa nyieun iring-iringan leleutikan 3 delman ngaleut ti stasiun ngajugjug imah mitoha. Babawaan jeung barudak dibagi-bagi si ambu nu pangheulana di tengah budak SMP ari dulacis jeung nu sasapihan pang pandeurina. Kawasna lamun dipiheulaan ku terbang hadro jeung ditutup ku kendang penca teh moal salah aya nu nyangka dulacis helaran kawin kadua kalina. Nepi ka anu dijugjug geus silih bagiakeun geus dulacis munjungan bari sidaku kamitoha sarta babawaan geus ngarumpul kabeh dipanggulan ku batur saimah kakara katangen yen catut ngan aya 2 jadi kurang hiji. Ari dititenan anu tinggalin teh bet dumadakan catut bandang teh puguh bae dulacis jeung ambung ngagebeg alah batan diseureud kamarang. Molototna panon indung budak mani alah batan sorot damar jeep jaba sungutna disada da geus lain ngomong deui atuh pibasaeuna ge anu ngaborobot cara kitu mah. Nepi ka henteu asa dicarekan da geus henteu kabandungan sakecap-sakecapna. Malah lamun teh mah beunang dituturkeun ku steno
Heug ditulis ku aksara biasa tuluy kecap-kecapan anu kasar garihal dicoretan. Da kertas teh ngadadak jadi belangko pinuh ku coret kabeh. Sakitu tah ngaborobotna sungut indung budak lamun keur ngambek. Dulacis teu ngaladenan ngan ukur ngareret ka budak nu di SMP bari imut ngejek. Cing pareuman radio ti planet teh bisa ditinggang ku kalapa ku dewek bongan gandeng. Teu ngadaguan ditembalan celak Dulacis kana kareta mesin adi beteung dius ngajugjug stasiun. Geus rada jauh ari ngaliuk Singhoreng dahuan nuturkeun mangkaning ieu teh jelema nu ambekna sakulit bawang ari teu teunggelan sagagalna murid Kang Aden gancangna geus nerepi ka stasiun. Singhoreng kapala stasiun teh dulur misanna mitoha atuh ger harita keneh ge diuruskeun saayana pagawe peron jeung purasa sapu di jero direksi ditanya komo kuli-kuli anu nurun-nurunkeun jeung ngunjalan babawaan teh mah. Tapi kabeh ngakuna teu terang naon-naon malah kuli-kuli anu nurunkeun jeung ngunjalan teh mah pokna ge wani disumpah di mimbar bisi dipajarkeun nyumputkeun cenah. Dina keur pusing jeung hareunag kitu celengkeung aya nu ngomong, "Nah atuh talobeh teuing lain sing awas kana babawaan teh. Geus leungit mah kami we pagawe kareta api anu kabagean gegeuleuhna." Ngadenge nu ngomong kitu dina kaayaan keur sakitu sedet hate Dulacis ngentab panas lat poho gantawang nyerekan. "Sia ngomong dapon heuy, munasina harita teh lalawaasa bari salse." Ngomong kitu bari nyarenteng hayang nonjok tapi Kumang Sep alias kapala stasiun geuwat ditangkep. Oro kaya dahuan anu ambekna sakulit bawang teh ngan sakojengkang ceprot cenah aya nu disada. "Aduh," cenah nu ngomong teh sada nu nyeri bari nungkupan irungna nu bijilan getih. Memeh batur bisa nyapih geus bek deui sada peureup kana palipisan sampoyong nu ngomong teh nyampoyong namro deukeut roda sorong. Kudahuan kawasna rek diheuneu deui tapi geuwat diparuntangan bari diarupahan. "Atos dang, atos paeh ke anak deungeun." Kang Dadang teu terusan ngan sungutna disada cara adina. "Bisi sia samar aing durun nu laleungiteun deuleu. Lamun sia teu wani nyorangan, ronom aing." Polisi rek campur tangan tapi ceuk nu getihan, sawios moal teterasan, abdi rumaos lepat." Kawasna mah sieuneun kudahuan. Harita ge terus ngaleos nyampurkeun kompa kawasna rek si beungeut. Geus karuhan gaplah kuring jeung dahuan baralik. Puguh bae disampakeun ku baeudna indung budak ceuk juru pantun teh mah jametrotna ge rubak biwir batan simbut. Ari mitoha bubuhan surti gawena teh ngan ngupah ngapeh pokna ge ulah dijieun kekeling ati urusan kitu mah. Mana kitu ge acan nepi ka milik ibu. Ibu ge henteu leutik hate ayeuna mah pek-pek bae sing jongjon ulah ngajoreng ja pipikiran. Kasempatan ieu kudu Dulacis digunakeun pikeun nyieun dur setut sonder apple ka pamajikan. Ari cara abdi onaman sadra najan bari hareunag oge. Oro kaya itu nu diuk di juru bari nunjuk ka anakna nu keur baeud kerah kerih dekal dekulna ge menit 3 poe heug teu kadahar. Mitoha kapangaruhan ngomong bari malika nu baeud, geus bae atuh kumaha ge geus katarima pisan lahir batin dunya akhirat. Rarasaan teh asa geus kaseubehan. Keun bae da rezeki mah loba keneh dihareup. Ayeuna mah ihlaskeun bae. Nu diomongan teu loba carita leos ka jero. Ari meunang sawatara jongjongan ditempo keur leweh moal salahan deuleun. Peutingna bada magrib kuring sabondoroyot ngadeheus kanyilanceuk di kebon honje. Kabeneran aya adina mitoha mawa stasiun wagon. Nginjem ge nya kitu deui mawa bondoroyotna ngahaja dedeheus jeung jarah-jarah atuh kuring teu kudu wawuh jeung tukang beca indit-inditan teh. Jaba jeung asa aksi deui keun bae adean ku kuda beureum oge. Ari nyilanceuk ka indung budak teh cara kadulur pet ku hinis bae da aya aturan sok dipangmeunangkeun.
lamun aya hal jeung kuring teh duka dumeh sarua pada awewe duka dumeh teu bogaeun deui dulur jaba ti kuring kaharti lamun ari gok ari silih rangkul teh pacium-cium sagala terus terang bae jeung kuring oge datara ari nyilanceuk mah malah jeung indung budak ge geus anakan 5 kali mah sok poho. Ari dahuan harita teh arek srog pisan yang hareupan meja dahar nyelang ngojengkang heula ngabagiakeun kuring dahuan teh teuing ku akuan kuring sirikna teu ditarik disered kana meja dahar pokna mah boga nu aneh mengpengkeur ngebrak karingah wap kuring lain hayang-hayang teuing dahar da memeh jung oge ti imah geus diteteg si kebuk teh barang nenjo kana pamasangan dina meja meh bae ngagero kaget dumeh nenjo sate bandeng jeung goreng hayam sidik bawa kuring ti lembur indung budak oge kageteun malah ieu mah nyaan ngagero bari walah wah weuleuh weuh la ilaha illallah eta mah geuning ti dapur abdi ceuk ieu teh kumaha nu matak aya di dieu ari kitu na kumaha walau nyilanceuk indung budak anu ambakna kahudang deui nyarita bari pabelit jeung pacampur euleuh jeung aduh maksudna mah nerangkeun anu kajadian yen catut dieusi kikirimna keur ka indungna jeung ka aceuk aya nu ngagubug da eta kidu lacis balangah cenah kawasna najan pabelit jeung teu puguh entep seureuna anu nyarita ku dahuan jeung lanceuk teh kahareution ari maksudna mah ari pangna bandeng jeung goreng hayam aya dina meja dumeh pangirim ti mandor samad tetangga nu digawe di stasiun malah lain ngan bandeng jeung goreng hayam bae ngirimna teh make aya lempog emping jeung gula kawung sagala ku lanceuk ditembongkeun ka indung budak ku indung budak diaku yen nya kikirimna keur kitu betjol dahuan anu galak teh basana mah acan silaturahmi ka aceuk jeung ka akang di kebon honje ari di bejaan pudig-dig bijil nafsu kawantu nu barangasan kituna teh bari nyaritakeun yen tadi beurang di stasiun kungsi ngajotos pagawe diterangkeun kitu-kitu pandena ceuk Nyi Lanceuk atuh eta mah mandor samad pribadi kawasna ngomongna kitu di stasiun teh gesan mindingan dosana putusan badami harita salaki Lanceuk rek neang mandor samad dumeh pohara lomana batur ngecirik di Cibingung ari Lanceuk pamajikan neang kokolot rukun tatangga jeung wakil lurah kuring pribadi henteu wakan nembongan ngadedengekeun heula bae di kamar hareup bisi jol-jol gareuwah waktu dilawungkeun jeung pamajikan si samad ngakuna eta mah pangirim dulurna ti Cianjur ceuk pamajikan henteu bisa jadi sebab di Cianjur mah moal aya sate bandeng kitu gula kawung kitu jeung emping kitu duka ari dodol kadu mah ngan asana di ayana ge moal kitu bangunna si samad susumpahan keur kitu Lanceuk pamajikan jeung kokolot rukun tetangga katut wakil lurah daratang nu lawungna beuki rame komo barang mandor samad ditunjuk-tunjuk ku dahuan galak mah keukeuh anu nuding keukeuh anu mungkir sabot kitu jalma-jalma rea anu ngarogrog kuring oge kaluar ti kamar ceuk kuring ka mandor panjang leungeun kieu ieu teh Mang Samad ari kuring mah morek papanjangan upama Mang Samad lea sarta benang di bawah badami mah Mang Samad teh hese mungkinna sabab kari-kari kuring leungiteun catut dia si kikirim anu wujudna di aku ku indung budak bet Mang Samad barang bere ka tatangga tur anu dibikeun anana barang-barang anu di aku ku indung budak eta saperkara kadua tadi kuring nitah badega aceuk ka imah Mang Samad nyokot catut badak kikiriman didakukeun dititah ku Mang Samad ku bibi dibikeun tuh buktina arja bawa ka dia catut teh tah geuning buktina tah ieu catut ieu meunang nganyam kuring pribadi di Cianjur tara aya wawadahan anu kieu modelna kieu wujudna bisi bae Mang Samad keukeuh rek mungkir atuh kudu daek diserenkeun ka polisi da saksi jeung bukti mah cukup memeh Ki Samad bisa ngajawab celengkeung teh ti antara nu ngarogrog aya nu nambalang memeh dikapolisikeun pasrahkeun heula ka abdi Pak kedah diwarah jelema kitu mah ku pemuda di lembur ieu ngarakeun ngawiwirang urang dieu aya kolot ceceremad
Kuno teu nyahoan mah samarukna urang dia tukang babadog kabeh. Lepaskeun kaburuan Pak. Parantos eumeur mangga kapulisikeun. Atuh keur kitu pok wakil lurah nyarita. Tah kumaha Samad ari kitu rek mungkir keneh bae. Kata rapisan ngadeg-degna Ki Samad bibirna ngeter beungeutna sepa. Sumohon. Naon sumohon teh? Suara pemuda anu tadi nambalang bangun garetek. Sumohon tenggelan setengah modar. Kokolot rukun tetangga ngilu nyarita. Ke lananjang Arif ulah waka kadinya. Keun aya keneh emang ieu. Pek atuh si laing Samad sing bener nyarita teh. Bade sumohon bade degentosan bae. Degentosan bae atuh sapangaosna asal etaun ulah papanjangan pamajikan nambalang. Naon make digentosan sagala, memangna kami teh jual beli moal beunang digantian 500 perak deuleu kahandeueul jeung kangenes kami jaba capena luwet let kesang mani 3 poe. Pok deui harita pamuda nu tadi nembalan ti luar. Sumohon Bo, ulah kersa mending gebugan terus kapulisikeun. Anak pamajikanna usir ti kebon honje, maratuh di dieu ge mawa sangar jeung sial bae ngerakeun. Kuring harita pohara paurna sieun pamajikan ngaheugkeun da moal henteu ngabereuyak atuh para pamuda anu milu panas teh nyilanceuk rikat megat kalimah indung budak. Tah Neng, geuning aya kasanggupanana Mang Samad teh. Cek acek mah mending ditarima bae kasanggupanana ngagantian teh. Nya urang teh lain jual beli teh mah. Tapi kumaha atuh dangan eta-etana jalan dami jeung rapih teh. Piraku ari Mang Samad kudu ka rumah sakit mah. Di luar apa tinggorowok. Tuman Bu, tuman, lepaskeun. Bagan pemuda Bu, wara heula Bu. Sabot kitu tiburuan aya awewe maksa asup bari ceurik datang-datang polonyon ngalaanan gelang emasna jeung kongkorongna disodorkeun ka pamajikan bari rawah riwih. Sing hawatos bae Neng ka Mang Samad. Bieu teh bojona anakna bangkareak. Upami jadi urusan polisi meureun dilepas tina pagaweanana. Kumaha embi jeung barudak pikahareupeun sing ridho bae atuh Neng. Kumbi digentosan ieu ku pinggal sareng Kang Kalung sing hawatos Neng. Sarerea teu aya nu ngomong hookeun ku polah bojo Ki Samad. Kaayaan suasana harita karasa rengkang sarerea narenjo ka indung budak jeung gelang katut kongkorong. Ku sarerea karasa yen salamet atawa balaina Ki Samad gumantung kana sikap indung budak harita. Lamun indung budak nolak para pemuda anu beuki rea ngadago kaluarna Ki Samad moal teu ngambreg. Ki Samad kudu tarima genjor cara jeruk ditinggur. Indung budak ngarenghap bari neuteup ka Bi Samad anu cerik bari ngariringkik. Ret ka nu ngarogrog di buruan, ret ka lanceukna, ret ka kuring, ret ka budak nu sasapihan dilahun ku uwana lentuk tungkul. Ari cengkat deui pokna teh. Bibi, lamun nurutkeun ka keheul mah kuring teh hayang marabkeun mamang ka para pemuda. Tapi kuring ge cara bibi bangkareak lamun ditinggalkeun ku bapa barudak teh duka kumaha. Ayeuna mah rawatan deui bae eta gelang jeung kongkorong teh. Wan dening babawaan kuring anu geus dilibur ku mamang. Direkan lain milik bae eta mah. Ayeuna mah jung bae balik jeung mamang. Ngan aya pamenta ti samet dieu kahareup mamang kudu jadi jelema bager. Ulah sok ngalibur babawaan panumpang anu tinggaleun dina kareta api. Tamat indung budak ngomong kitu anagara teh di luar anu keprok aya nu gogorowokan. Satria, satria, satria cenah. Pok deui harita pemuda anu tadi nyarita. Sujud sia Samad, minta hampura, tobat sia. Matak ngahlas nenjo polah Ki Samad mending ngorondang totobatan ka indung budak jeung ka kuring. Heuleut 2 poe piisu kaneun rek balik kalawan teu disangka-sangka Ki Samad jeung bojona daratang ka imah mitoha jabana timahanan oleh-oleh meni 3 tingkem gelede teh. Bi Samad ngepulkeun duit ka si bungsu sababed pokna. Ieu ti emak sanes panggentosan barang ical ieu mah Neng.
nanging pameli ka atoh bibi dumeh mamang salamet mugi ditampi ieu teh bibi turun kaul mukhlis sarta lillah pisan. Sanggeus nu narepungan baralik diilikan teh duit pangeupelan bisamad beut geuning mani 500 rupiah. Ari dibikeun ka mitoha dumeh ceuk rarasaan mah eta teh milikna bet dipulangkeun deui kana leungeun si bungsu pokna ge. Mak mah geus teu mambrih nanaon asal anak incu salamet lahir batin geus pohara atohna parake bae duit mah keur ongkos. Kalawan berkah mitoha nya ku jalan kitu mah sararea jadi sugema boh kisamad jeung bojona boh pamajikan katut kuring komo ieu mah ditambahan ku berkah lalambaran. Tamat cenah ieu pamirsa sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.